kaduhung kaliwat langkung hante nyembah kayang agung. Lamun urang sering manggihan urang kula nyaritakeun guru-guru kula bae nu di Banjar anu di Garut. Masyaallah maot lilis. Gugu almarhum abah mak lain keur nyaritakeun eta atuh dibukaan ku sorangan pan kula keur di jero bukaan tetep nunjuk Allah. Masya Allah kari bukan sorangan impusanan Allah entak pas mautna nunjuk angka hiji tanggal hiji kemudian bulan hiji tahun 2000 hiji kabeh maut teh terus leuleus awakna teh leuleus guru kula di Garut ajengan oha Masya Allah teu meunang pamajikan ge kena kaluar kula mantos mandian terus ngawuduan terus rebahan ge langsung zikir Allah ulah aya awewe cek jeung ulah aya nu kitu non tatangga-tatangga nu tara ibadah di luar bae ulah mah kebetulan tos mandian ngawuduan naik ka luhur eta jelas jasa geus aya nu salam cek mana eta ulah dijawab mama bae nu ngajawab berarti sering aya nu salam panai aja padi lain salam besi aya anu ngabeuh kendang antep dah ieu carita palak hiji syahrul syar'i ru'yat dua syahrul hakiki itima panjang mun kurang dicaritakeun eta mah sulam durus palak dan lain-lain sebagainya loba kita palak kaji geus kurang nah kemudian syahrul istilahi ieu kudu nyaho tahun kabisa engke dihijikeun jeung kabis jeung basitoh ieu mah ngaranna syahrul istilahi. Nah ieu kan aya 3 geus jelas tah urang kudu belajar. Islam teh kudu belajar. Ulah nuturkeun hitungan-hitungan kafir, urang dilojokeun ku hitungan kafir. Rumusna ge urang teu boga. Geus puguh bae urang bisa nyieun rumus sorangan sulamun aire. Jancan pernah aya nu gagal. Setungtung can aya nu pernah gagal ulah sok caci maki awas ya lantaran lain jelema leutik teh jelema bahkan geus diabsohkeun geus disohehkeun terkutuk si bahaya ulah sambarangan ngaran teu bisa urang nyalah-nyalahkeun we pake Islam satungtung urang kitu nyekelan teguh kana aturan Islam pake dah walaman teh ti kamari ge nu make Happy Meal pake ku sarari nyukom pake geus hayu pake geus pokona mah rumus aya nungguan heula cenah ti Amerika kumaha mun dilojokeun ku nyana da aing mah kieu bae di cenah ka kiai mah moal dituturkeun aing mah teh dituturkeun mah ka Allah di aing mah bisa ngaji sombong kitu jadi sombong ge ka sia aing mah ngaji eta tetep palak maksudna teu jak utang hitung sorangan nu aing mah bisa ye aing mah dicarekan ku kolot aing mah heula barang tas gaji dipapih bae heula di Cipanas inget bae coba hitung itu dihitung untuk salah gula carekan punya buat beakan gula carekan ngaji deui sia ngaji kaditu kamu budak aing hadane batur carekan engke sia kudu boga kayakinan jang sia ngaji deui kula ka Kubang ka juga Ki Izudin aduh kitu ngaji deui tah didinya rada dinyakeun teu kaluar-luar kula kaluar teh dahar nginum bandi dahar nginum atuh teh mah kudu kaluar mah nya ngising di pondok ya alhamdulillah barang datang deui ka dieu coba deui coba nyeun nyeun deui bener karak geus jang sia doang alhamdulillah geus eta dah kabelah dia dah loba neko-neko ente aing geus titipan kolot geus asal di adi-adi bae adi-adi ge naranya ka kula kumaha kaji gimana ieu ayo cenah ai adik kula mah nurut bae ka kula beureun pajar bener kulanya kumaha kaji bae cenah ngarurut di dieu bae geus pokona mah ngilu nah akhirnya kan milu kabeh ka Gus Dur datang nanyakeun palak harita kudu dibejakeun lebaran nyana deuk ka Jombang diluk ka Indonesia ka dieu ka Cilongok deuk nanyakeun palak panjang geus tah caritana dongengna nah ieu palak urang mah aya kene palak eta pake adapun secara umum negara kudu ru'yat asal sing bener aturan fikihna ru'yatna nu bener
mantap sekolah delekeun ye mal bener kajian kuku mah gaya negara lamun seperti ye kembali gerage bakal ka sulam bener bae kembali ke sulam deh aman deh sesuatu anu geus bagus ulah sok dirobah-robah alhamdulillah kembali deui ka sulam hartina hitunganana kemudian ru'yat derajat akan jelas urang perbedaan dilojokeun ku kafir mah nyadek ibadah ka Allah dilojokeun ku kafir sarua jeung tadi Yahudi bajak sokos kitu bae ya munggah haji teh ulah di bulan haji cek cenah geus bae asal panas bae nya mah demi keuntungan dunia nek nanaonan bulan ditambah 13 bikin jadi 14 lantaran tadi perhitungan syamsiah geus urang teh mun nyaritakeun bulan aya bulan komariah aya bulan syamsiah nah engkena aya syahrul syar'i aya syahrul hakiki aya syahrul istilahi ieu ayatna geus satu moal kaluar tidinya mun Allah nyaritakeun inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah berarti dimimitianana iraha ieu Sidina Umar tampil Muharram Safar Mulud Jumadil dah sampailah dihitung Muharram harina sabaraha Safar harina sabaraha gitu Rabiul Awal dan selanjutnya dihitung setahun ternyata 355 tafaut jeung syamsiah lamun ngitung 160 berarti 5 hari per tahun kali 100 tahun sabaraha lamun ngitung 300 gitu aslina mah baheula mah 365 berarti tafautnya 10 hari kali 1 abad sabaraha nah seperti itulah timbulan ke aya kabisah maka jadilah ke bulan istilahi di Indonesia mah ambalayang ke aya bulan Jawa hitunganana ge urang mah abajadun hawazun hatayun kalamanun sapasun dos sampai dozogun di Jawa mah lain batas saja haho batas saja haho naon karah hitungan Jawa teh tuh aing ge Jawa aing ngadegewan sia berarti siap bid'ah tah tah cara kada teu sawah anakna cilaka haji pedi ka bawa-bawa aduh Gusti tuh terus hitungan Jawa nu lain deui kan diaji kula ngaji insyaallah hitungan Jawa berikut pabidahan-pabidahanana ya hitungan Jawa hitungan diaji di mana letak salahna sih hayang nyaho salahna diaji ieu letak salahna padahal diulah ku guru mana we ulah ngan hayang nyaho coba ieu letak salahna kumaha letak salah terus diaji oh mantap kula mah lamun jadi dukun bisa jadi aji kabeh wali tilok dibuka-buka tak kitab palak dan Jawana di segala tetebakan segala naon guys ai dibeuleman teu antepkeun behelanan iya ayatna sababaraha ayat suci Al-Qur'anul Karim nu ngajelaskeun tentang hisab dhaif ketika orang nyaritakeun syar'i tapi ketika orang nyaritakeun hakiki atuh da kumaha urang nungguan ru'yat teh tanggal kira timbulna atuh kudu dijieun ku urang set bulan hijriyah nah ieu bulan istilahiyah oh waktu ge aya gorbiyah ke aya itu sampai aya gorbiyah kitu kulon aya syarqiyah nyeun waktu urang lamun bulan puasa kudu syarqiyah hiji gorbiyah hiji tapi ngeunah jeung istiwa hiji jelas kan di tilu boga waktu teh gorbiyah istiwa jeung syarqiyah abeh ngeunah jelas ieu inna iddatasy syuhur indallah tuh 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum tina bulan 12 teh aya bulan anu istimewa bulan istimewana teh 4 arba'atun hurum yana disucikeun hiji Zulqaidah Hapit 2 Zulhijjah bulan haji 3 Muharram bulan Muharram 4 Rajab ieu nu 4 ieu lain sambaran zalikan dinul qayyim
Iya anu 4 tina nu 12 anu dimuliakeun ku Gusti Allah atuh bisa ka seluruhanana orenganana dinul qayyim agama anu lurus ya ne hitungan anu lurus din di mana hisab hitungan anu lurus satahun 12 bulan ulah 13 dimimitian ku bulan Muharram di antara nu 12 aya 4 bulan anu istimewa kunaon emang eta nu mantak diistimewakeun teh balukarna fala tazlimu fihinna anfusakum ulah rek nganiaya arajan kabeh dina bulan tersebut nu 4 karena diri maraneh kabeh yane ulah ngalaksanakeun maksiat lantaran dina 4 bulan eta mangalaksanakeun maksiat teh alzamu wizron pohara dosana kitu keneh mun urang ngalaksanakeun ibadah dina 4 eta pohara berarti di syariat ya di syariat ya klasifikasi sebab lawan poe kepalana Jumat al Jumat sayyidul ayyam syariat bulan dina satahun paling hebat Ramadan cek Kangjeng Nabi mun di antara nu 12 keur carita Gusti Allah nyaritakeun istimewa 4 berarti kan aya kelas di syariat bakos gitu di syariat waktu ge waktu lain-lain kan waktu teh lain-lain urang lamun dina poe Jumat sakitu hebatna ge aya waktu anu istimewa nu di mana urang ngadoa moal diengkekeun deui ku Gusti Allah iraha eta cek sakaol antara 2 khutbah begitu khotib diuk tah keur diuk eta waktu ijabah gegeran ya Allah ya Rabb Gusti abdi bere nyandung Gusti doh sia mah seri doana teu puguh cek eta teh kumaha sia bae mah contoh doang ulah kararitu mah contoh teh mah cek sakaol mah antara azan jeung qomat cek sakaol mah antara qomat jeung takbir etalah kesulitan maksudna lain kesulitan supaya orang nyongsrong sakumaha Lailatul Qadar teh dijelaskeun abe urang unggal penting teh ngintip Lailatul Qadar berarti kan aya keistimewaan tah dina naon gitu ngan Ramadan aya Lailatul Qadar Allah dina syariat ngautamakeun waktu ngautamakeun hari ngautamakeun bulan ngautamakeun tahun syariat pokos kitu bae ketika urang naik kana thariqah eueuh nu kos kitu urang geus suluk ka Allah make jalan khusus syariat eueuh lain eueuh kuna akur poe naon bae ge akur waktu jam sabaraha bae ge eueuh aya klasifikasi berarti kan urang teh lamun aya klasifikasi ka bawa ku eta ka isigol ku eta moal jadi-jadi ulah luak li ieu kapan dina thariqah mah hiji bae Allah ulah ngaluak li ieu ka langit ka bumi ka dunia ka makhluk ka nafsu ka setan ulah sebab etalah anu ngaganggu ka urang hiji bae geus Allah ulah luak li dina thariqah mah hiji bae mantep carang nu bisa sebab naon teu ngadeukeutan guru teu ngahadam ka guru moal bisa thariqah mah lain wirid sanajan di wirid datang kamu budak nya teh moal bisa tetep bae kudu aya instruksi ti guru sebab naon nafsu urang teh lain wirid kadang-kadang urang wiridan teh ku nafsu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah alhamdulillah nafsu urang padahal urang lamun jeung guru mah kadang-kadang urang kan zikir la ilaha illallah la ilaha illallah cak guru ulah zikir mendingan ngarokok urang kan berpikir masa sih zikir ka ngarokok ulah ngarokok bae sia ngarokok nyana kan bingung aing mah zikir ulah horenganan zikirna ku nafsu mendingan ngarokok puguh-puguh ngeleput eta hesena tarikat bahkan kos kitu hesena thariqah mah siga bagus padahal teu siga bagus kan urang make udang-udang make jubah saat nyalateun sholli Allahu akbar orang hayang sholawat nek naon coba eta nanaonan teh kos kitu eta emang teu kabaca kitu ku aing udang-udang sia udah sok nyelek ka dia itu biasa bae syariat teh kos kitu bae
ngan teu kudu kukumahakeun emang datang ka syariat bae ngan salilana kos kitu bae siga nyaan rek ka Allah horeganan dunia keneh bae di tarikah teu ngadeukeutan guru moal bisa kajian kukumaha sebab nu Noel siga nya bae urang teh siga nya la ilaha illallah na tengah peuting la ilaha illallah la ilaha illallah doa eta keneh sok la ilaha illallah horeganan di jero nama ira yang jadi wali atuh kunaon hayang jadi wali teu pada goblok hese tuh mantak dibimbing ku guru ulah hayang nanaon hiji be ridho Allah tuh kan ke kebelah dituna mah kebelah dituna cara eta teh ya cara marufil qurki kadatangan muridna hayang suluk ulah lah henteu kula mah suluk bae boga santri boga tinggalkeun santri si sakira tinggalkeun make jihkeun emang geus mendingan magahan santri bae henteu kula mah suluk tinggalkeun santri mantak dititah ditinggalkeun berarti kan nyana ngalep untung di santri mun cacak-cacak nyana magahan santri teu ngalep untung di santri atuh moal dititah ditinggalkeun nu mantak dititah ditinggalkeun nyana teh ya ngaharepkeun pamere di santrina atuh di kanaonan mah magahan ngaji kos kitu ojol jeung pamere santri ci atuh engke ganjaran mah ti Allah ulah ojolan ti santri ieu mah santri geus kebal sia teu balik-baliknya geus 3 bulan balik atuh sia emang kunaon atuh teu sasalaman jeung aing ih budak balik atuh bebeja ka kolot balik bila perlu unggal minggu sia balik eta kiai teu bener eta kiai cek toriko syariat mah mangga bae make administrasi bae eta mah syariat mah kos kitu tapi cek toriko mah teu bisa bersihan nah eren tinggalkeun santri mangga baju jubah ganti make baju anu cumplang-campling mangga kongkoyangan ieu tak ka dieu tak kongkoyangan tak ka dieu tak kongkoyangan tak ka dieu ku batok mangga cekal ya itu aya ka pasar sia ieu coret-coret mangga nurut jasa kan tah baenyana tah nurut kan store sia ka dieu gitu wali mah kos kitu heran store aya ka dieu store menang sabaraha sia menang sakieu tah bikeun kabeh ka guru menta deh menta deh store deui kitu maksudna moal ge jadi mursyid atuh lamun masih kana resep kana dunia okosna resep kana dunia tenden Aisyah ya menta-menta maksudna emang menta-menta apa lain henteu abdi mah eta nu mere mah sabodo kumaha Gusti Allah men matak dibikeun kabeh ka mama kakarak lulus lamun kitu mah Aisyah eta menta-menta emang maksud atuh lamun teu kitu mah tuh kumaha dahar balik sia balik bandingkan dagang sia kos kitu mah ye ta eta hese ngelepengkeun atuh nah ulah luak lieur hiji Allah urang mapan ieu masyaallah jadi kiai teh aya kandidat caleg mulai asana ieu asal aya nu sugih asana ieu aduh hasan tuh jelema di syariat mah kos kitu bae mere ngalemna teu kira-kira teu mere ngomongkeun teu kira-kira sugih ku sugih data si jelema ini lain luar biasa malah beresna lemantak silaturahmi ka ahli syariat cangkeul hate jeung panas coba ke ahli thariqah komo ka ahli hakikat paling nasihat-nasihatnya rekanan urusan batin bamnaon dibere teu dibere nya nama biasa bae bahkan di palingan aya nu sok malingan age masalah atuh sering leungit kue atuh di kanaona kue buah segala leungit masyaallah geus nyaho ieu pamalingan age eta ieu tuh ya teh beda jeung tadi nah gan ulah sambarangan kudu aya nu ngabimbing guru mursyid ngelempeng ka Allah teh kumaha. Nah iya ulah aya unsur-unsur hayang bisa salamanan bae berarti kan boga rasa aing mulia enggeus boh urang lamun diondang bae mama mah gelas dan gede so gede ember mun aya mah aya hayang dihormat ulah aya mentak beda
ahli thariqah mah jeung nu leutik jeung nu gede jeung nini-nini jeung budak biasa bae nyatu pandangan-pandangan nanaon jeung pejabat jeung rakyat biasa bae beda lamun ahli syariat mah aya bupati bae wow nempel di kikian mah ya Allah ya Rabb urang lamun di syariat teh capek hirup tapi lamun di tarekat tinggalkeun makhluk dunia fana rusak hiji bae menuju baqo kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram boga keyakinan ka Gusti Allah dak bakal berbeda kabeh segala rupa bakal berbeda sebab nu di deuleu Allah sementara Allah nu nyekelan kendali. Nah, iker cerita ilmu hisab nu mantak para mualif teh diangkat jara di wali teh Imam Syafi'i kutub dina autad Imam Hanafi kutub dina abdal wahara jasa terus kabeh mazhabul arba'ah kutub kok kadina Tuhan Syabdul Qadir dan kutub diurang wali sanga kutub kuari ge kutub teh aya terus bae terus nyada banyahueun ka wali-wali nu araraya jajaran hiji jajaran dua jajaran tilu sanajan urang ngaku wali punyana ditempo di jajaran jeuh itu budak ngaku-ngaku jadi wali-wali meureun teh mah aya ngaku-ngaku wali oh ka dieu ka Abah ka ieu ka Abah oh ka Abah di deuleu ku nyana ieu mah wali-wali daya beda-beda jadi isi itu orang gampang jeung kutub ge isi sebab kanyahoan kujana barisan-barisan anak kanyahoan nah mujaba uropa asaib terus kabaraituna mimiti rijalul ghaib terus utawari abdal autad muhtar imamani kutub ya Allah ya Rabb nah Imam Syafi'i salamet Imam Syafi'i tapi babaturan Imam Syafi'i mah bahkan dibunuh harita pada zaman Mansur kita nyaritakeun eta hungkul Quran qadim Quran jadid Quran hadis pertahankeun ku sama jadi qadim hadis qadim seret sidang kita nyaritakeun Quran adalah meunang nyita ieu hadis qadim kalamullah subkeun ka penjara teu dibere dahar pae Imam Syafi'i panggil Syafi'i Quran katakan Quran hadis sekian dari Quran ya memang hadis benar Imam Syafi'i menjago ya benar hadis benar ya betul ini adalah hadis aman balik wah tuh murid-muridnya kaget dan Imam Syafi'i nyaritakeun Quran hadis sanu nyatakeun Quran hadis ulama ieu tah ya hadis jadi ngomong make tauriah ngaranna tah eta jelema gede mah kos kitu jadi bahasa ka dieu maksud ka ditu itu tah eta tauriah nu kos kitu kana tud alih min 5 nah aya nu hasud bejaan ka Imam Syafi'i ngabejaan ka raja bahwa Imam Syafi'i nyana sebenarnya mah ngalojokeun tuan nyana ngalojokeun tuan ieu hore nu hadis teh coba panggil deui panggil deui sidang deui maksudna supaya dibunuh sebab pengaruh dunia kan Imam Syafi'i teh jelema lamun boga pengaruh loba atuh geus musuhna ge kan kiai deui atuh kiai kan nu ngalaporkeun tidak dibunuh bae urusanna eta kan titah ngahadiskeun Al-Qur'anul Karim nah begitu disidang coba katakan cek Imam Syafi'i Masya Allah kitab nu opat Quran Taurat Zabur Taurat Injil Quran ieu tah hadis raja kieu bae raja ieu kumaha maksudna sageuna coba sakali deui ieu tah Zabur Taurat Injil Quran ieu nu opat oh bener atuh kitu mah balik. Jago Imam Syafi'i mah atuh murid-muridna
kabeh daratan emang mah ieu nu opat ieu hati-hati baramo sakira teh atuh kiai mah tilok eleh ulah di Bandung teh baheula kita ngaharamkeun teh kita ngahalalkeun arak atuh pan bisaan nya mah ieu mah kiai halal apa haram halal teu kadangnya mimna haram manusia aja mah dibunuhan pan baheula nya haram naon teh haram haram atau halal halal jago kata ngaranna nya naon ngaranna gitu nyumput dinu cah gitu beunang gege minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim maka ulah sambarangan anjeun ngalaksanakeun maksiat dina bulan nu opat khususna umumna di bulan-bulan anu lain ulah sok nganiaya ka diri maneh ku perzaliman termasuk peperangan di bulan nu opat mah ulah sakumaha ente seneng negakeun agama di bulan nu opat mah larangan ulah perang hiji hapit dua haji tilu maram opat rajab pakelah dumadeus ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang-orang musyrik aturannya nyerang ka urang merangan ka urang apakah urang kehalangan ku bulan teu bisa. Andai kata musyrikin nyerang ka urang di bulan-bulan nu disucikeun ku Gusti Allah ulah cicing tetep bae berangkat. Wa qatilul musyrikin kaffah perangan ku anjeun kabeh jelema musyrik kabeh kulis syuhur seluruh bulan kama yuqatilunakum kafah sakumaha musyrikin merangan ka anjeun kabeh seluruh masya Allah ulah kedah-kedah ieu bulan teh teu menang perang diserang ku musyrikin teh urang cicibet teh bisa terus serang balik jadi kesimpulan mah mukmin teh muslimin teh kudu gagah sebenarnya mah ulah puluya peleye ya akibatna kos di negara urang kan we puluya peleye urang teh negakeun agama teh puluya peleye urang teh ieu teh akibatna dilindih kan ieu terus urang teh makin kahareup dilindih di zaman kamari kolot urang mah eueuh nu daekeun yo ka duit bank teh haram kabeh teh duit pelembungan teh mah kabelah dieuna kredit daekeun kuari mah ambale ka kiai boga sorup kiai ge boga aya nu datang ka kula nanyakeun dalilna kiai nanyakeun dalil di Sukabumi geus teu kudu dalilan ai beuki mantap ya geus atuh teu kudu dalilan di Fatul Muin sakitu jelasna maknya urang kudu mukakeun kitab ka kiai geus ternyata kiai anu ngahalalkeun kreditan nu sababaraha nu paeh bau maitna bau lain lalagaan maitna sabodo teh manusia lainna teu bau nu ngahalalkeun nu ngamenangkeun kreditan teh sok bau mah itu urang lamun ngadange kidahlan mah maot nu wani mandian nungguan abah di dieu ku sabab naon seungitna ku harajasa datang ka teu kuateun ngambe seungit teh abah datang ka depan masyaallah seungit ieu mah bau kiai bau masyaallah karim sabaraha kiai nu ngahalalkeun nu ngamenangkeun kreditan bau mah itu sok termasuk entes ya hayu sia aing mah ngabejaan doang sabodo aya hayang baul los geus pugus ieu mah bentek jasa meureunana eta tanda kan eta lamun urang sering manggihan urang kula nyaritakeun guru-guru kula bae nu di Banjar anu di Garut masyaallah maot lilis gugu almarhum abah mak lain keur nyaritakeun eta atuh dibukaan ku sorangan pan kula keur di jero bukaan tetep nunjuk Allah masyaallah kali bukan sorangan impusanan Allah entak pas mautna
nunjuk angka hiji, tanggal hiji, kemudian bulan hiji tahun 2000 hiji, hiji kabeh maot teh. Terus leuleus awakna teh leuleus. Guru kula di Garut ajengan oha, Masya Allah. Itu menang pamajikan ge kena keluar. Kula mantas mandian, terus ngawuduan, terus rebahan ge. Langsung zikir Allah. Ulah aya awewe cek jeung ulah aya nu kitu non tatangga-tatangga nu tara ibadah di luar bae. Ulah mah kabeneran tos mandian ngawuduan, naik ka luhur. Eta jelas jasa beusi aya nu salam, beusi nu salam. Mana eta? Ulah dijawab, mama bae nu ngajawab. Berarti sering aya nu salam. Pan aya aja di lain salam. Beusi aya anu ngabeuh kendang antep. Apa ya kau bina kendangnya nama itu? Ayo salam. Assalamualaikum kade gitu. Nyana nu ngajawabna. Teu lila langsung dalam keadaan tas mandi, boga wudu. Leuleus awak teh. Masya Allah. Da ieu nu ngamenang-menangkeun kreditan kasaksian moal bijake. Ya tilu geus da kiai bau babe. Masya Allah kari. Nauzubillah min dzalika min sabodo. Geus teu kudu didalilan teh geus teu kudu dan. Teh mah nafsuna. Ngadalilan teh ku nafsuna terus satungtung ngadalilan ku nafsuna malah eureun-eureunna. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Kayaokeun ku aranjeun kabesayan Allah ma'al muttaqin eta babarengan jeung nu tarakwa. Bareng teh kumaha? Panjang urang nyaritakeun. Lumantak bahasana ge ma'al muttaqin. Urang lamun ngabahasakeun ma'a di ilmu nahwu. Al-ma'u al-khosyah ma'al ma, al-ma'u ma'al khosyah ma'a. Nah eta bahasa ma'a teh di ilmu nahwu hiji. Besi babarengan aing babarengan jeung Allah. Di awak aing aya Allahan. Jadi Allah teh bersemayam di awak. Wah kafir sia. Ayo bahasa ge ma'a, mantak lain kitu bahasa ma'a mah. Ke di waktu-waktu nanya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Naon ieu teh bil auni wan nasri. Babarengan teh pitulungna, babarengan teh nasrina. Mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun golongan muttaqin.